Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna teh dinten Sabtu kaping 20 Februari 2020 genep mau prok sareng dintenan mieling poe basa Indung. Alhamdulillah ka studio Klinik Basa Walter Sumbing pengersa Bapak Profesor Nang Abdul Aziz MA PhD Ajeuna Kepala Perpusnas Republik Indonesia. Abdul gini. Ya, Bapak Profesor Dr. Nikihiro Muriyama di Universitas Nanjang di Jepang. Sanes asa jeung jiga sim kuring mah. Paling ngawitan tepang sareng Kang Miki teh tahun 82 ya, 82. Sim kuring menuju ngajar di SMA Santangela teh, Pangkasep ada daya. Saya pamegat istri unggul. Kabayang ku hari ini nya, aku hari ini Akang tahun 82 mah langsing gitu kan. Ya dan sering sesarengan harita Akang nembe gaduh BMW ya, jadi kemana-mana kita orang teh dua anak ada BMW, saya mobil bebek merah warnanya gitu, jadi karena bebek gitu kan. Kantos kapagarageung tos nyepitan punalo sareng nyukuran anak nu cika dan ngahaja sim kuring ngahiras ieu dua guru besar maksudna hoyong sasarangan urang mila di tarekah kumaha ngalaksanakeun plak-plakan nyarios basa Sunda di lingkungan generasi nu ayeuna generasi milenial teh ya. Namun satu acana panginten seueur para warga nu teh acan uninga. Nah, dintenan mieling poe basa Indung teh kaping 21. Teu kaping 17 Agustus wae nya misalkan ketemu jampanana gitu kan. Riweuh ka urang gitu. Eta tina ieu kejantenan di Pakistan nya, Kang Biki ya. Tahun 48 Pakistan merdeka tidak jajahan Inggris. Itu ya dua bahasa di Pakistan itu bahasa Bangla dan bahasa Urdu. Namun sabada merdeka pemerintah sapatos mupujuhkeun bahasa Urdu dan bahasa Bangla teh diapilainkeun. Lami-lami anu para penyatur bahasa Bangla teh ngaraos tugeunna. Akhirnya kaping 21 Februari tahun 52 ngayakeun demo ke pemerintah nyuwunkeun hak hirup bahasa Bangla supaya sudah di anak tarekeun tah deui ka kitu batur rumahnya dukan tok pati jiwaraga ngelaan bahasana teh ku UNESCO ditetepkeun eta tragedi teh eta kajantenan teh janten dintenan mieling poe basa Indung internasional ping 21 Februari ayeuna pisan. Nah, orang pangbayuna ka Kang Niki nya anu kusim kuring di taroskeun kawitan teh. Naon priogina urang kedah ngamumule kedah ngamulyakeun basa Indung. Padahal kan di dalam globalisasi mah bahasa Inggris langkung priyogi, langkung bidunya gitu. Maka ieu maikna Sampurasun. Mugi-mugi sadayana dareman di dalam ieu. Abdi karos bingah jasa tukang Kang Taufik di panorama deui. Oke. Amin anu iti hormat sobat abdi sasarengan biasa mieling di hari
Indung, Mohon, bahasa Indung. Hari Mohon. ngirim bahasa Indung di Bandung di Setiabudi. Leres. Upami orang nyarioskeun kumaha kondisi bahasa Sunda ayeuna. Tantos zaman globalisasi kieu sebenarnya nyarios bahasa Inggris teh penting pisan, bahasa global nanging ceuk abdi mah upamina sadayana nyarios bahasa Inggris sadunya eta homogen teu aya ciri khas wewengkon daerah. Sadayana nyarios bahasa Inggris budayana budaya naon? Bahasa sareng budaya pan erat hubunganana. Upami urang ical bahasana, tantos wae budayana oge ical. Ieu mah sanes tentang abdi ieu teh di dekinten awal abad 20 aya intelektual Inohon Raden Mehmet Hadi Sastra Prawira anu harita didamel di Balai Pustaka Volksrektur nyarios pertos kitu upami urang ical bahasana jinis urang oge ical itu tos aya tentang pertos kitu teh sanes ayeuna hukum di harita zaman Walanda oge tos aya edukasi putus. Ini dugi kain buktosna bahasa Sunda gereja masih tetap dianggo ke paling hungkul 30 juta penduduk. Upami orang dibandingkan sareng bahasa Jepang. Penduduk bahasa Jepang sabaraha? Paling 10 juta. Sanes 10, 100, tuntun 110. Upami Sunda mati 30, Jawa 100 langkung gitu. Itu sami sareng bahasa Jepang. Bahasa Jepang lupi nama seperti nama masih ukur, masih lihat gitu. Nanging acan tantos. Upami di jumlahna, upami orang bandingkan sareng bahasa Jawa. Nah, kok bahasa Indonesia masih sulit. Apaan bahasa Jepang mampir sami sareng bahasa Sunda. Udah bahasa Sunda. Sanes sapasos rek salat pan bahasa Jepangna kari make mukena. Aki-aki kabura soto pan anu numuk disuwe teh nya. Tah Kang Miki konsur nu naroskeun ge. Naon margina ieu Kang Miki sadar Jepang bet maruru bet resep kana bahasa sareng budaya Sunda. Ieu nu naroskeun sok. Ngawitan abdi hoyong diajar bahasa Sunda teh aya pangaruh ke Pak Ai Prosidi. Harita tahun 81 Pak Aib sumping ke Osaka. Lu juga ulang di Osaka Gaida ya. Osaka Gaida. Terus satacan abdi mah terang Indonesia mah bahasa Indonesia wae. Sadayana nyarios bahasa Indonesia. Si Horeng Pak Aib nyariosna bahasa Sunda. Di Osaka. Sareng putrana sareng gerahana istrina nya. Ayo nama gerahana mah taradi anggo dia. Kalau di Ciamis masih anggo Pak. Dan itu iya abdi teh luas. Nah di Indonesia mah bahasa Indonesia wae sanes gitu. Ternyata di Jawa Barat orang Sunda bahasa Sunda sedikit gitu. Di Jawa bahasa Jawa, di Bali bahasa Bali. Dan itu orang Indonesia mah tilahir bilingual, dua bahasa.
Upami Jepang mah itu Benar. hiji bahasa Jepang. Dan itu kan terang kumaha situasi. Daya pertalian secara ekonomi, sebenarnya kan orang Jepang gaduh pamadegan lamun bade ngawasa hiji negara, hiji kawasan, basana heula cek gitu. Henteu poe-poenya. Ya, upami ekonomi bahasa, istilah ekonomi bahasa kan mintas di ekonomi gak. Dina segi ekonomi, langkung saya hiji bahasa, standarisasi. Kemari, upami seluruh bahasa, upami di Singapura, seluruh bahasa Inggris, bahasa Tionghoa, bahasa Tamil, bahasa Melayu, 4 bahasa. Itu apa seongkosnya. Dan itu upami ekonomi bahasa. Hiji bahasa itu saya. Ayeuna ka pangarasa Prof Amin, budaya teh pan mangaruhan karakter Pak, bahasa budaya. Tapi ketika barudak ayeuna karena bahasa Sunda teh kahiji aya paraosan isin, kedua sesah nyangemna, pikir daripada orang dicarekan ku guru ku kolot mun bahasa Indonesia we gitu kan. Padahal dina bahasa Sunda kan yang garu parasipah nu ayeuna mah panginten terus Tojaya sareng pajamanan da pulur mah meh mantun pan ayeuna mah aralimnya mun urang teu DP mah DP heula dan paiman heula mah gitu kan. Ayeuna digederkeun Pak Amin ieu karakter Pancawaluya teh dina kondisi barudak ngapilainkeun karena bahasa sareng budaya Sunda. Aku mau ka mana pangarsa ieu. Itu kamu Pak Miki dinai pertempatan memang leres kamu nyebutkan Aminuddin tadi mah Abdul nanti di bahasa Indonesia ngaranna ganti jadi Abdul Aziz. Ya, abdi dumanya emut di Kapten Abdul Hamid. Tapi kira lah senanawan. Memang saupami orang menentang karena kondisi ayeuna barudak normal utamina gitu sehingga terus ngapilainkeun karena bahasa Sunda khususnya gitu. Tapi ya kajangan nanti sanes ngumpul dina bahasa Sunda dina kondisi bahasa Sunda tapi dina sadaya bahasa malih mung sanes di Indonesia tapi ieu terus ngarupikeun hiji gejala global anu kartingalina teh di mana-mana itu aya tumpurna bahasa teh itu disebatkan di laporan UNESCO setiap 2 mingguan aya hiji bahasa indung bahasa lokal anu tumpur. Nah tumpurna ieu teh kumargi memang para panyaturna terus ninggalkeun bahasa. Nah ayeuna dina kondisi bahasa urang bahasa Sunda di dieu gitu. Terus ketinggalan rada-rada ditinggalkan ku barudak terus aya Pancawaluya. Jadi seharusnya mangrupikeun hiji tarekah kanggo ngagiateun deui, ngahangkeun deui kasadaran di kalangan para nonoman supados aranjeunna sadar deui yen hirup dina ngagunakeun bahasa daerah teh itu hiji ngarupikeun hiji kauntungan daripada hiji karugian. Namun margina hiji kauntungan margi urang teh hirup nyoko dina budaya urang sorangan. Hirup dina budaya sorangan teh aya basana. Nah, upami ningali teori sosiolinguistik sebatkeun adalah dina teori aya Wolf hypothesis, hipotesis Wolf anu nyebatkeun manusia teh pola pikirna ditamtukeun ku basana. Nah, upami memang ayeuna dina kondisi dina kaayaan hiji masyarakat terus ninggalkeun basana, berarti pola pikirna oge bakal probi. Nah, dina perubahan pola pikir ieu dina carana mikir antos bakal aya 2 kemungkinan bakal langkung sae atau tapi justru kemungkinan malah hancur-hancuran artinya henteu nyoko karena
Kedaharanna hirup dina budaya enggal teh kumaha gitu. Nah, akibatnya Umar malah justru nyanak bahasa enggal, budaya enggal, dia bakal ngabalukarkeun anu disebut gegar budaya. Nyaeta soak kaget ku ayeuna budaya anyar anu kudu maranehanana hirup dina eta budaya. Lagi naon teh adaptasi karena budaya anyar mah henteu ujug-ujug gampil. Kedah aya ngaropi heula pikiran sehingga engkena si para panyatur bahasa enggal anu hirup dina budaya nu enggal ieu bakal biasa loyo sareng tata titi budaya bahasa enggal, budaya nu enggal. Nah, saupami memang ayeuna Pancawaluya teh diguar deui gitu nya. Idinya kantos seueur pisan palasipah anu saleresna mah aya di zaman buhun terus ayeuna di sanes dianyar-anyarkeun tapi dihirup-hirupkeun deui sangkan para panyatur bahasa daerah khususna bahasa Sunda henteu serap ku ayeuna bahasa deungeun budaya deungeun tapi justru maranehanana bakal langkung ngamumule bahasana ngamumule budayana gitu bener. Mohon terus ieu Pak Amin panti tahun 60 keneh nya dina majalah Warga, dina Langan Sari, dina Biasuna teras we ka dieu teh anger we anu ngahumandiarkeun bahasa Sunda teh sakarat awal teh ya bahasa Sunda borok jadi hariwang terus digabungkur duit kaina kahariwang gitu kamari kan terus kamari tos 4 tahun teu payunnya pangarsa teh gaduh inisiatif ngayakeun kegiatan FTBI Festival Tunas Basa Ibu anu rombongan teh anu tujulna teh kanggo mulasara bahasa Sunda di golongan milenial teh gitu. Tah dipatalikeun sareng tadi teh Pancawaluya mau lagu ngabot guru gitu. Dan mereka kan pangitan aya barudak mah kada contohnya, contoh. Misalnya temenang maling, temenang madog, temenang jamret. Ai bapak kita boleh gitunya. Juga kan pan juga akhirnya kan urang Sunda teh kunaon mikar persib teh pamikinya karena teh panutan. Aya kabupaten anu bupatina hat-trick 3 kalinya di pesantren teh gitu kan. Jeung ka sifat kepemimpinan Rasul ge kan tuntil pan sidik amanah tabligh meureun kepatona kan masih di Nusa Kambangan. Dacan keluar gitu. Tah tarekah FTBI di dia aya naon paniatan hoyong ngabina karakter Pancawaluya terus kondisi barudak anu ngapilainkeun bahasa Sunda kumaha Pak Polresa ya optimis pesimis ari mungahama kumandelarkeun mah kantos di zaman ka zaman ge bakal aya eta hiji ciri yen ari panyatur basa eta teh eta basa gitu nya masih keneh aya raga katinengna kana eta basa. Jadi ente naon teh ente sugan saeyeuna unggul gitu anu kumandelar ku hariwang ku tumpurna basa ente. Tika kumpul memang tos aya gitu. Malihan upami ningali data di UNESCO di tahun 1800-an awal tos aya bener panaluntikan anu nyebatkeun kumaha perjalanan tumpurna bahasa Indo, bahasa daerah ya calon dunia itu tos aya oleh aya petana di UNESCO di tahun 1800-an. Nah, upami di Indonesia di kalangan orang Sunda misalnya tahun 70 berarti kan setengah abad gitu nya saatosna panaluntikan di UNESCO. Nah, tadi patarusan hampir langkung berat gitu, kamu barudak atau kamu guru gitu. Salerusna ieu nu kedah ditarikahan teh kumaha cara ngajarkeun bahasa. Enten
katingalina anu bakal karaos beunang teh gitu ku para guru, ku para murid gitu. Kumagi lepat cara dina ngajarkeun bahasa. Kesan suping ya seueur guru-guru sarung. Nah, mungkin dina awalnya lepat kurikulum. Dina kurikulum kan aya target pembelajaran. Aya udah naon dina eta pelajaran khususnya bahasa daerah. Umumnya dina pelajaran bahasa anu sok diutamikeun teh pelajaran ngeunaan tata bahasa. Kosa kecap teras struktur lah teman-teman gitu, sintaksis sembarang itu. Padahal etama seharusnya kan orang jadi panyatur bahasa Sunda teh menjadi indung bapak untuk diajarkan sintaksis lah. Tapi norolang baik gitu. Nah, yang kena nama teori anu ieu kumaha carana diajarna barudak karena hiji bahasa. Dina bahasa kahiji eta anu diterapkeun dina pembelajaran bahasa kedua, bahasa katilu, bahasa asing. Karena mah kitu artosna naon? Bahasa mah sanes diajarkeun awalna ku aturan. Tapi ku cara digunakeun heula. Mohon. Aya dina teori lami salarusna mah. Dina teori Widosen tahun 81 lah, 82. Widosen kantos nyebatkeun naon anu disebut language use sareng language usage. Naon anu disebut ngagunakeun bahasa sareng aturan bahasa. Nah, ayeuna di urang masih keneh seueur pangaruh tina aturan bahasa ieu, tina language usage, sanes language use. Sehingga di sekolah-sekolah teh dan mungkin eta nu langkung gampil gitu yang diajarkeun dan keneh aturan we gitu. Bari teu apal kumaha cara ngagunakeunana. Upami zaman dituyun di awal teh cara kurang gunakeun we urusan salah jeung bener mah engke we gitu. Nah, tapi guru fungsina janten naon istilahnya fasilitator gitu. Anu bakal tiasa lamun ieu ngagunakeun anak ieu karena didinya kurang tiasa diarahkeun nya diaping murid teh gitu. Kumaha cara ngagunakeun bahasa. Jadi sanes ngawitan aturan. Abi pengalaman ngaulang di hiji tempat di Bandung di dieu. Muridna teh murid panyesaan. Terus murid panyesaan. Anu teu lulus ka negeri, anu teu lulus ka swasta anu mewah gitu biaya-biayana. Tapi hari teh murid teh lulus panyesaan anu mungkin di perkampungan gitu. Biasanya harus bahasa Inggris. Lulus SMA nama gitu. Tapi hari teh seorang murid eta sekolah, kumaha carana ieu baru datang penting make bahasa Inggris kae. Tapi teh eksperimen gitu. Eksperimenna kumaha? Baru disebutkeun warna di kelas ieu mah aturan. Jadi naon pa aturanana? Aturanana mah marane kudu ngomong. Marane kudu maca heula gitu. Jadi dimulainya tina maca, terus baru teh sina eksperimen itu cara menggunakan eta bahasa. Kumaha carana pokoknya dipaksa lah gitu. Teu aya istilah misalkan ngalafalkeun lepat urang teh lain kitu. Teu aya. Ayeuna bahasa Inggris aya tensis, tensis nanti gitu, sanes gitu. Teu nyantep itu baru teh. Nah, ilustrasi dari eksperimen eta ternyata berhasil sehingga direktur utamanya kata di anu eta sekolah tapi naruh ya sebenarnya baru terus biasanya harus bahasa Inggrisnya pahamin mana we dicobian gitu akhirnya ayeuna terus nontonkeun eta dari sekolah terus lanjutna cik sok ayeuna lamun memang ieu barudak teh nyaan bisa ngarumung bahasa Inggris gaji pahamin langsung dinaikkeun 10 kali lipat. Hari itu saya bingung gitu, wah baru udah nyantur gitu ya. Tapi begitu baru udah dipetes kata, aku anu gaduh sekolah, bareng presentasi gitu, kita ada orang itu baru udah sekelas, hari kagaknya, anjir nanti, abang itu benar Pak Amin, dia 10 kali lipat gaji hari itu langsung naik hari itu. Itu
luyu sareng hiji kejantenan di hiji kabupaten kurang inisialna we nya Kabupaten MK nyaeta Depok kota kota Depok aya ketua MGMP na ya Sumping dugi ka hiji mangsa wali kota Depok bade ayakeun pengajaran bahasa Sunda margi seueur sepuh anu ngadoni gitu da tuh rada seksi ngajarkeun teh rupina terus oke ka bapak ibu gurunya dina teknik ngajar gitu dina teknik ngajar nya oh jantan kedah dipilari teknik anu matak pikagumi lain murid jantan rupina ulah ayo anak-anakan kemang-kemangannya anak eneng naon tapi pun bojo mah pajogi anak kemang-kemangan mah kemang cengek mencenges kemang kadu bumi natamu ke bumi rencanganana kemang kadu olohok dupi kembang itu biasa dibantu gitu. Tak gitu ibu bapaknya kada diemut kan ya lagi bahan-bahan nu kanggo ngawentuk karakter teh mau kapetik mau kawantar pemikiran ngawulangkeun sapertos ieu mohon kita dina FTBI nya kan anu diutamikeun teh sanes urusan aturan bahasa tapi baru teh dipaksa gitu nya resepna teh ku mulai tina ngarang tina pidato biar ngadamel puisi eta heula we teh barudak gitu Willy para warga can uninga jantan nalika Prof Amin nuju jangging kalungguhan kepala badan bahasa ajana kegaduhan program ayakeun FTBI obiak teh pemikir tinggawitan tingkat sekolah kecamatan wilayah kabupaten kota di provinsi di pusat pemita lepat dina hiji mangsa kantos tahun sebelah hanya hampir 5 juta nya sangkem ke bahasa daerah teh juga ke UNESCO IFTBT dianggap hiji tarekah anu karaos pisan cep wewe teh gitu pangarsa di ulem biantara di Parisnya oh ya mau kita akan pamangan ya itu bisa bahasa Inggris coba iki kemarin di jasana Agung lebih dina Times-nya. Mohon, lurus. Jantung anu jami anu pangaruna pangagungan di Indonesia dina bidang bahasa. Bapak Amin Ngaji. Lurus. Mohon, mangga. Mohon. Aduh ini wartos ieu tapi nggak bisa. Mohon. Jangan sekedana Pak Prabowo masihan pangajen. Margi simkuring anu apa pisannya jantan tugas Pak Amin serang tugas malaikat teh burat Pak Amin. Terus malaikat teh pamikinya tugasnya muhiji nyebut nyawa we. Terus nyatetkeun ama ade goreng teu ieu teu double tugas teu double. Pak Amin main depan wah sekali diuruskeun gitu. Jantan aku ngabot bukan malaikat pamiki kabunggur wangi naon kurang ningali dunia gitu kan langsung awas di luhurnya Pak Astronot gitu kan ketingali kan ai abdi masa para kaca akangnya anu praktek ngaku bahasa Sunda kan pamiki mah ningali di keanggangan gitu kan. Tak kumaha bahasa Sunda teh ayeuna sur pamiki teh. Ya. Abdi satacana ieu nya abdi hoyong nambihan ka Mohon. tadi dan Pak Amin. Abdi ieu sambil ulah eta aturan-aturan atau gramatika tata bahasa heula eta mah teh. Kemargi bahasa Indo kedah. Dina zaman Walanda buku pelajaran pengajaran bahasa Sunda teh seperti ieu misnumnya terus bisa Rijal Misnem. kita carios bacaan dan anu penting mah sanes tata bahasa maos maca sareng oge di geunang mohon
dimanfaatkan, dicarioskeun atau dianggo gitu. Eta nu penting. Di dina ieu pengajaran bahasa Jepang di sekolah. Tata bahasa Jepang mah teu diajarkan. diajarkeun. Anu gawitan. Kedak dianggo terus dalam puisi carios diary catatan harian Mohon, guys, mohon. eta di kanan. Ayeuna euy lah anu patarosan topik. Mohon. Ini mah aya jarak. Dan sanes anu di jero masyarakat anu penutur bahasa Sunda dan bahasa Indonesia di wilayah Indonesia anu mah di luar. Itu terus aya perspektif objektif, aya jarak. Dan upami ningal situasi Indonesia, ya orang kenal di saya 82 nya, terus 40 tahun. 30 tilu. 40 tahun. Oh, mohon. Di kayuna 40 tahun. Kan? Mohon. Dan abdi ngawitan ka Indonesia di tahun 80. Dan abdi ninggal kumaha situasi di Indonesia. Seorang nyarios bahasa daerah kadigunakan di anggota generasi aina, generasi Z atau generasi Alpha malah ayah nyarios. Waktu masih anu kene itu nyarios bahasa Sunda. Nah ini pamirata iya sepuhnya pada kolom. Panginten ayeuna ngawitan nyarios bahasa Sunda. Panginten. Upami henteu 40 tahun kadieunya. Kantos harita tahun 82 urang masih diosok di kantor mangge. Osok. Itu di dalam di ditu. Beres. Harita uditos saya cariosan bahasa Sunda keical. Dugi kayuna acan ical. Abdi mah ieu secara objektif kan tadi ditaos. Positif atau tapi optimis abdi mah. Bahasa Sunda moal ical. Panginten nyarios bahasa Sunda anu deras gitunya. Mohon. Ya kami bumi gitunya. Rorompok Bapak tuang abdi neda gitu. Tempat nanaon. Nanging bahasa Sunda pancaket ka hate. Urang Sunda upami kagagas aya paraosan anu jeronya pasti diucapkeun dina bahasa Sunda. Panginten aya nu nyariosna kasar. Naon? Asal bahasa Sunda dianggo. Mohon. Ulah dicarekan paminta di anu aturanana bahasa teh tepat. Anu pentingna mah dianggo. Hari perkawis kecap anjing mah terus janten awalan, sisipan, akhiran ini barudak. Mohon anjing kemarin pernah awalan, rakan harap terus baru kan anjing atau akhiran. Tapi bapak ibu guru sok lepatah. Kalau budak nunjang anjing teh, syong ngomong kebun binatang, taraya anjing di kebun binatang bapak mikir, daya. Oke, Pak Miki, saya katakan ya. Tadi pengersa Prof. Amin kan nyebatkan nyabit-nyabit guru gitu kan. Bawa guru tiasa ngajarkan sakumaha mistina teh kumargi kirang perhatian ti pemerintah. Di Jepang mapan saya kan ka guru teh. Nomor utama lah waktu Hiroshima sareng Nagasaki dibom atom teh kan. Kaisar Hirohito teh kalimah umunggaran teh seberapa orang guru nu jumaran kene. Kalau di orang mah teu aya MPG cenah. MPG teh makan gratis. Makan gratis. Nah, tak kumaha ye pemerintah Jepang ka guru di ditu.
Kayak di Jepang aya Bang Jabar saya ya. BJB Bang Jabar saya. Tenang lah. Dan sarasua di Jepang ayah. Aya mohon. SD mah. Mohon. SD pemerintah mah ayah. Aya mohon. Terus ya imam kewanya. Mohon. Jadi cakapnya. Pilih arumi. Nanging perhatusan ka guru. Tetapi agung. Kumargi guru tetapi ieu pang naon penting lah kanggo pendidikan. Nah, pendidikan untuk diperhatoskeun negara teh itu macam untuk biasa berkembang. Mohon. Upamina perhatusan teh gaji guru cekap, udah cekap. Cekap. Iya, upamina gaji pegawai negeri untuk guru-guru SD upamina itu cekap kedah. Kedah cekap. Urang teh kawan ku Vietnam gaji guru teh. Ya, kawan ku Vietnam lagu ageng. Indikator guru sejahtera mah engke upami dina koran aya iklan dijual mobil ek guru. Ek dokter unggul, ek dokter wae nya guru pan. Ya can pernah di lembur saya boga minantu ka guru nya. Teu aya ka insinyur, ka dokter. Ya. Padahal kan pasipatan dokter sang guru teh langkung mulia guru. Ya, dokter bukan hilapan. Pan urang nyeri sirah pada disuntik. Dokter linglung. Ya kan topik terus upami harita perang dunia kedua terus Rense Jepang elenya Mohon. urang pan kedah ngabangun di kosongnya awal. Mohon. Tidinya itu fungsi guru teh agung. Mohon. Guru harita sanes guru unggul masalah sadayana nah guru teh ieu aya misi kan agung pisan. Terus Terus harita umpama dibandingkeun sareng ayeuna ajeun hormatna guru teh agung pisan. Jantung di masyarakat di kota tetapi di daerah di mana-mana guru teh ieu mohon kalau di orang mah ditenggel guru teh. Kumargi jasana guru harita agung. Jantung ieu barudak jantung jamnik kan engkena biasa di anggo karena dina industri bisnis. Terus Guru pan aya paribasa guru ratu wong atua karo teh jantan guru teh orang tua kadua lah, sepuh kadua tibatan urang gitu. Amin tangtos pengasapan sering ngudeling sa Indonesia itu pan aya urang teh genep 118 bahasa Indung bahasa daerah 718 kirang 100 menuju puasa masih orang kero. Ya kondisi bahasa Nusantara sami serang urang gitu. Katingali nama memang aya perbentenan antawis panyatur jumlah panyaturnya. Dina jumlah panyatur anu seueur ieu bahasa wewengkon teh bahasa Indung gitu, bahasa daerah itu langkung onyoy nya gitu. Mohon. Dina cara narekahan kumaha sangkan ulah tumpul. Tapi di bahasa-bahasa anu memang panyatur teh mung sakada ratusan atau ribuan itu tersebut dianggo deui utamina di Indonesia bagian wetan. Nah, tapi di dinya misalkan di Papua Nyalira kan ada bahasa aya 428 panyaturna aya nu kantun lah kirang 100. Nah, masyarakat kan seperti ieu ningali nanti daripada kudu mertahankeun kudu miara ieu bahasa. Oke, sistem tulisanana teu aya di daerah-daerah palidinya mah. Dan bahasa diwariskeun nganggo secara lisan turun-temurun teh itu diwariskeun. Nah, daripada ayeuna kedah susah gitu ya. Hese-hese naon teh ngawariskeun ieu bahasa
bari teu dianggo di masyarakat anu langsung lega itu abuhanana atau saya sih tumpur gitu. Nah, tapi untungnya di masyarakat anu panyaturna memang langkung seueur seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Madura, terus di Bugis, Makassar, Toraja, terus di Nusa Tenggara Barat, ada bahasa Bima, ada bahasa Lombok didinya, ada tamah langkung aman gitu situasinya salah-salah. Namun ulah hilap oke, sakumaha sering babdi di sangkeun di tahun 2010 dugi ke tahun 2020 salama 10 tahun aya catatan statistik anu nyebatkeun bahasa Sunda panyaturna teh ngirangan 2 juta. Nah, kamu orang Sunda mah asa isi-isi gitu 2 juta teu aya teh gitu. Ngirangan jumlahna dina data di Biro Badan Pusat Statistik teh. Namun panyatur bahasa Sunda masih kena puluhan juta. Tapi upami misalkan di Aceh kemarin kan ada bencana, di Sumatera Utara ada bencana. Upami teh mah di masyarakat eta teh aya panyatur 500 urang atau nabi 1000 urang. Terus ayeuna teu aya misalkan 100. Tina 1000 artosna 10%. Nah, ieu antos ngabalukarkeun anu luar biasa. Kamu nambihan di 100, nah gentos nu 100 nu teu aya. Ieu sesah-bisa, mari jumlah panyaturna sakeudeung. Nah, benten sareng urang gitu, urang Sunda, urang Jawa, urang Bali anu memang sadibinteuna masih keneh seueur anu nyarios ku bahasa Sunda, ku bahasa indungna gitu. Nah, ini data-data statistik ieu teh biasa ditingali oge kamu bahasa-bahasa nu angkeun sanesna. Bahasa Jawa bagi para panyatur nate itu tadi sahabat kita di 100-an juta itu salam dunia gitu. Misalkan orang ayeuna teu aya belikan ka 4 juta moal ka pati karaos. Teu ayeuna panyatur bahasa Jawa teh lagi panyatur masih seueur. Tapi upami misalkan di Papua atau nabi kantos ka Sulawesi Tengah misalkan. Di Sulawesi Tengah aya bahasa Kaili. Nah, panyatur nanti ente seueur untuk 24 jutaan gitu. Aya harita kan aya bencana tsunami di Palu. Nah, itu kan seueur kacida anu tiwas gitu ya, anu ngantunkeun aya kalau panyatur bahasa didinya gitu, bahasa di Sulawesi Tengah merupakan bencana bahasa oke. Dan urang cinekeun we guneman urang dinten ieu teh hiji ku apukahna klinik basa kurang di WA urang ngariung di sekretariat di kantor Gesunten minangka tanah yen urang hoyong aub dina kegiatan miring poe basa indung anu di tetepkeun ku UNESCO saban kaping 27 Februari. Anu kadua sanaos saur upamiki bahasa Sunda di kairah wae maot tapi pan urang mah percantan kana ayat ku nafsin saikatul maut sakur barang nu hirup hiji mangsa bakal paeh kiamat akan habis bakal seep tapi satungtung urang hirup keneh jumeneng keneh ayu urang masing-masing migawe kau ngamoyakeun bahasa Sunda teh dumasar kana kamampu sareng cahakna sewang-sewangan. Apaan saur Kanjeng Rasul ge sasabios hadis pemi urang bade ngantunkeun enjing upami aya siki korma dina baham lakeun sanaos urang tos teu aya ge eta tanggal korma buahna tiasa mangpaat kanu sanes. Cahakna pangarsa ku aya FTBI, aya di Perpusnas, pasimkuring kenging pasena soal tepung tahun Persib teh ku pahami dibantu teh tiasa ngobet data di Perpusnas.
pamiki teras-terasan akan palurungtikan kapur mah hiasan Mustafanya palurungtikan teh Musa Hasan Musa Ya, Muhammad Musa. Muhammad Musa di Abasa Pemda. mohon upami ke Hasan Mustafa ke jalan di Bandung teh abdi mah akang masuk Korea lagi begitu jalan setote kada muka senal kan ada batas suci deh Surabaya Cicahem itu batas suci kita suka itu kalingker atas ya itu kan oh ya batas suci ya maka ibu bapak guru ya dan sakumaha nu dipacarkeun ku urang ku negara ku sebut-sebutna urang teras-teraskeun mateakeun tarekah kumaha sangkan baru aktif resep pakai bahasa Sunda jujur resep geuning ge anjur bukan bahasa Sunda teh gara-gara resep ka guru bahasa Sunda di SMP pada Jawa pakai sumpah jenengan teh urang Jawa di resep tapi pamisum goreng pangidan teu sebahasa Sunda mah karena bahasa nu sanesna mau tepang sereng ieu maca kawas gitu. Terus urang narekahan keun bae anu kumandear mah bahasa Sunda sakarat, bahasa Sunda borok, bahasa Sunda bakal tumpur dari bahasa urang mah bahasa Sunda mah bahasa beungarna. Ada berapa kosakata pamiki bahasa Sunda 40.000 ya? 40.000 numutkeun kamu jalan di Berata mah 40.000 kosakata. Da dina bahasa Indonesia mah gerakan soca can mung ayat 7. Menatap, melihat, menoleh, memandang, berkedip, memejamkan mata, melotot, mendelik 8. Pan Sunda mah ada 32. Nutup dulu nenyo purum ayam muretan murudoy purum buntang ngagilar banyak. Naon bahasa Inggrisna rorombeheun teh aya apa rorombeheun aya asal aya disintegrasi teh perpecahan antar suku upami camu aya bahasa Jepang bahasa Jepangna ya, bahasa ya dan dibandingkan sarang bahasa Nusanes ya bisa Jawa lah, hampir saminya. Kata orang kumaha rumawatna bahasa nu urang bahasa apa? Sakuriago. Apa? Sakuriago. Oh, itu mah atuh camu. Oh, camu. Ya itu tahu. Oh iya. Dulu kapungkur waktu pamiki ku akang di Batun ka Pagerageung ningali nyunatan pun alo sareng cukuran orok harita ieu teh orokna tah tuh Oh, gitu. ieu orokna harita ieu orok mohon 40 berapa teh 43 Pas. 40 mau ningali marhaban ningali gitu. Larubina gitulah panginten urang mah optimis we sakumaha saur pangarsa pamin saur pamiki optimis. Keun we. Nambahan hiji. Oh ya mangga. Biasa. Waktosna masih ieu. Aya. Tadi yang nyarios optimis. Mohon. Ka bahasa Sunda. Nanging penginten upami amanat upami di luarnya nama ieu aya kebanggaan reus karena karena bahasa sareng budaya Sunda. Dan upami teu aya reusnya kebanggaan karena budaya sareng bahasa dan kaseja. Dan urang Jepang pamina sanos betul rumah padosernya tetap pageunya aya kebanggaan karena bahasa sareng budaya. Upami urang Sunda ical Kareusna karena
bahasa sareng budaya kita tiasa janten ieu rada hawatos. Mohon. Oke, pamiki kareus teh teu tiasa dipisahkeun sareng semangat patriotisme lah gitu nya. Cuma sih kalau misalnya aya nu moyo kieu bahasa Sunda kieu gerak kurang Sunda teh gitu. Waktu saya arteria dahlan di payun tas sabi berijik nyebatkeun campur rasun jadi campur racun gerak gitu. Terus TV anyus TV nya anu ngabaleurkeun kamus teh net TV kamus bahasa Sunda dialungkeun ka bala harunta kan kasinggung urang Sunda teh gerak gitu kan dah. Masa patriotisme teh sareng naon ya semangat patriotisme sareng optimis nya terusnya upami di apa sih 5 menit nya upami di bahasa Nusanes pengersa aya rasa gitu rasa sanya akan bahasa daerah teh sami wae ari eta mah margi bahasa Indung teh dianggap janten galeuhna mohon jiwana tina masyarakat. Ladas emut ka Pak Enlar semuanya mah. Pak Enlar teh Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Banjarharjo Brebes. Di daerah Kalabu teh kan aya sabaraha kecamatan anu bahasa Sunda. Tah Banjarharjo mah Sunda. Jantan ku Dinas Pendidikan Jawa Tengah di piwarang ngawulangkeun bahasa Jawa nyebut bedog gitu. Tah aing mah orang Sunda. Ngimpi ku Sunda, pasea ku Sunda, kasbon ku bahasa Sunda gitu aja ku. Nyebut bedog apa iki? Duit ka ayeuna teh. Duit ka ayeuna. Tapi kan Dinas Pendidikan kan teu nya kumaha maneh teh kitu. Jadan lauk beunang caina herang. Heug ajarkeun bahasa Sunda di wewengkon maraneh, tapi di rapot mah tetep bahasa Jawa kitu teh. Gitu jadi dapat bahasa Jawa tapi ngajarkeun bahasa Sunda di sebenarnya. Tapi aya di Kabupaten Cilacap atau saya putusan ti Bupati Cilacap yen sakola anu daerahna Sunda kayaknya ngawulangkeun bahasa Sunda. Aya di urang di Jawa Barat tah. Di Sunda keuna padahal kan langan mah Sunda, Jawa langan mah langan lakbok dari bahasa Jawa. Terbina kitu para wargi Aya seperti anu terjadi di mungkin ayeuna pamarentah sareng DPR nuju ikhtiarkeun perkawis rancangan undang-undang bahasa daerah deui. Tahun anu katos kalambung kan ieu dibatalkeun. Tah ayeuna ngawitan 2026 ieu janten inisiatif enggal deui di DPR sareng pemerintah ayeuna terus menuju ngawitan dibahas istilahna teh DIM-na daftar inventaris masalah. Nah, sehingga ayeuna menuju aya diskusi-diskusi kanggo ngusahakeun supados undang-undang bahasa daerah teh jinak. Balas bingah pisan. Makanya balik ke ulah asa. Ayo Pak Amin teh emangnya gue Jepati Jepati. Atur nuhun karena kasubinganana ka prawargi anu nonton dina TikTok ngadagang siap punten pilih aya kelepatan. Ieu gempungan ditutup ku sisiniran permen mentos dina kopiah. Tos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.